Ngedak waktu malakal maut datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya. Kula malakal maut. Tenang. Ngedak nyabot nyawa sambarang. Kalau nyabot nyawa, dek belah mana sih nyabot nyawa anak aing? Ayo. Dek belah mana? Dek belah mana? Ayo. Melalui sungut aing geus muka lama jeung Allah. Melalui mata aing geus memandang karena mujizat Allah. Melalui celi aing geus ngadenge karena kalam Allah. Melalui suku aing teh akan berangkat menang Allah ka Gunung Tursina. Leungeun geus pernah dibere ku Gusti Allah Taurat. Dek lebah mana sia nyabut nyawa ka aing. Hayo sia ku aing, hayo ditonjok eta. Malakal maut ditonjok ku Kanjeng Nabi Musa sambarangan buta malakal maut. Waduh. Sekolah kalau cakarak mangi aing jelema kosmi jeung buat agak gating deh si jelema teh. Kacolongan Kanjeng Nabi Musa kacolongan. Kayak malakal maut bebeja ka Gusti Allah Gusti. Ulah buta. Sia teh cenah kunaon. Gusti teh buta ku hamba Gusti ngaran Musa, kula kacolongan cepet biasa sakjana teh. Bencana we hebat biasa teh. Tah lain besi tah lain Cimande tah mah Musa kilat beh. Pieu kula mal bisa nyabut nyawa kula. Aja ku Gusti Allah dicagerkeun deui. Cager. Alhamdulillah. Tugas maneh laksanakeun deui. Kuari datangan deui Musa. Aduh. Kula ditojok deui. Ulah sia, datangan deui, tanya. Kuari mah lain dek cabut nyawa gitu nanya. Dek hayang maut apa hayang hirup? Mun hayang hirup, dek sabaraha taun lilana. Bejakeun cak Gusti Allah, dek dituturkeun gitu. Dek dituturkeun, ayo bejakeun. Tah, mun kieu mah daek. Nyebut nyawa mah mung nyakeun teh. Sanggup. Malakal maut teh sanggup, bagah jasa. Kanjeng Nabi Musa bahkan kadeuleuh hurung lamun keur marah ieu nih. Sirahna kaluhur hurung. Oh haram mentak Firaun eleh ge emang kumaha gitu. Saha nu bisa ngalawan Kanjeng Nabi Musa aja kos itu kaayaanana tuh. Beuh diciptakeun ku Gusti Allah nabi nu panggagah-gagahna Kanjeng Nabi Musa. Ya Allah. Eta batu. Pan eta teh naon karangaranna? Kitu Taurat. Apaan 7 meter panjangna. Batu 7 meter diangkat bae dibantingkeun. Marahnya na kumarah-marahna. Peupeus. Taurat nu aslina. Gagah jasa. Urang mah mawa batu eta bae ge kali hiji dong. Mun berat jasa ya Allah ya Kanjeng Nabi Musa 7 meter kebelah ditu diangkat ke sorang. Ya Allah. Ya malakal maut datang deh. Assalamualaikum. Salam mana deui? Ayo. Kula maka dia kuari dek nanya. Dek maut apa yang hirup? Hirup. Wah, maka yang baik. Dakwah. Gusti Allah ngamanggakeun besi dek hirup mah. Bertahu. Titah cekel cenah sapi make dampal leungeun tepakeun ka sapi plek tah bulu sapi nu katutupan ku telapak tangan hitung sabaraha ribu sabaraha juta nah eta didinya umur maneh sakitu. Yuk lamun geus beak eta mah pae jadi pae keneh pae jadi bakal pae bakal pae geus naon hirup ge cek jalan tuh engke pae kuari pae mending kuari je cek malakal maut kok kiamat sih. Jangan asa-asa ada jambut nyawa beneran ya iya bener bejakeun ka Gusti Allah mun engke pae kuari pae mending kuari mun kitu mah engke teu pae tah terus pae terus datang ka surga bae. Nges, mung pae. Ai engke bakal pae bagus beak ribuan tahun jutaan tahun eta teh dihitung. Misalnya 1 juta tahun, engke na pae keneh. Atuh mah diwari naonan. Laporkeun ka Gusti Allah. Laporan deui malakal maut, Gusti. Naon? Jayang kuari bae cenah.
Aya kuari bebas tanya tuh. Ayo ulah ngalawan gitu. Ulah ngalawan. Wala kalot sirip ya Allah. Teu jelema bagagagah teh. Pohara. Wala kalot datang deui ka dieu. Waalaikumsalam. Aya kuari mah tuh geura masang. Deuker kumaha geura masang. Deuker nangkarak. Atau antum ruku sujud lah sakjana sarua bae nangkara Kangjeng Nabi Musa cabut nyawa langsung mau tiku gagahna Kangjeng Nabi Musa boro-boro setan malakal maut ditojok kuyana lain lalagan tanda kagagahan Kangjeng Nabi Musa lamun keur marah ieu na hurung ka luhur hasep ka deuleu mah ku sarerea ka deuleu Allah luani nu mantap ketika Kangjeng Nabi Harun dicekel rambutna ku leungeun katuh janggotna Kangjeng Nabi Harun dicekel make leungeun kenca ditarik di ka Kangjeng Nabi Musa keudikeun ya Kangjeng Nabi Harun teu daya teu upaya cicing Kangjeng Nabi Harun ya jurruhu ilaihi godoban parah Kangjeng Nabi Musa can nyaho ieu teh alasan-alasanan Kangjeng Nabi Harun nyarita qala ibna ummi cek Kangjeng Nabi Harun anak lalaki ibu kaula henteu Musa nya tapi bahasana ya ibna umma maksudna nyebut kalimah ya ibna ummat eta teh ngaleuleskeun kana hate Kangjeng Nabi Musa berarti kan aing teh dulur saindung sabapa masa sih kudu gelut teu bagus maneh teh jaman teh adik kula teh kakak masa kudu marah dijenggut segala rupa komo lamun datang ka dibantingkeun ya ibna umma duh dulur sama sarua pada urang boga emak anjeun teh adik kula yeuh dengekeun heula ulah waka marah dengekeun kumaha wah ibu sama tetep bae coba terangkeun innal qauma sa'nyana kaum Bani Israel teh istadapuni nganggap lemah ka kaula kula dakwah bareng di ditu Musa Samiri di dieu kula Musa Samiri ngajakan ibadah ka pedet anak sapi kula ngajakan ka Allah terus unggal poe berang saberang peting sapeting selama 40 petek itu baik tetapi na istana puli kaum tengah anggap ka kaula Harun ulah direnge sapira si Harun kula teh terus-terusan lambat laun benang ku Musa Samiri benang akhirna abah milu ka ditu lain teu dakwah ngan kula teu dianggap dakwah kaula teh tuh beda jelema anu geus mukalamah jeung Allah jeung jelema anu can mukalamah kalau beda dakwah Kangjeng Nabi Musa mah mun dakwah nurut jelema lantaran geus mukalamah jeung Gusti Allah wow jeung Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi Harun macan mukalamah jeung Allah can diangkat jadi rasul teu didenge ku masyarakat sebagai gambaran kuari nu mantak teu didarengekeun teu ditaluturkeun can wow jeung Allah atau dakwah di mimbar teh saudara eta tunjuklah luar biasa ayat para jasa di jero nama amplop cara si eta mah beres dakwah kitu mah tuaun ka Allah tuh diundang kudu sugih giat diundang kudu susah alasan muriang nu kumaha coba dibere amplop na gede maca kutub robani ge sabelah poe diundang be kudu susah aduh udah geus aya undangan deui cek cenah ka Tiga Raksa
kumaha coba eta mal beres dan kos gara itu mah dakwah teu wauh ka Allah moal sok terangkeun Al-Qur'an tapi maksudna di jero hatena dunia datang ka anu ngadengekeun bae ge jauh moal dituturkeun ku masyarakat moal boro-boro masyarakat jauh masyarakat deukeut moal nuturkeun ku sebab naon can wauh jeung Allah cak masyarakat dasar wajeng aing tah mah beda saeutik doang nya pinter ngomong doang moal ditaluturkeun ku masyarakat tah contoh Kangjeng Nabi Harun keur can wauh jeung Allah sarua ngajak nauhidkeun ka Allah jeung Kangjeng Nabi Musa akur bahasana akur jeung Kangjeng Nabi Musa bahkan Kangjeng Nabi Harun meuleuwih piawai leuwih ramah menghadapi masyarakat Kangjeng Nabi Musa onam kasar tapi Kangjeng Nabi Harun teu didenge ku masyarakat istadafuni kabeh kaum nganggap lemah ka kaula teu nganggap ka kaula bahkan begitu kaum kabeh geus milu ka Musa samiri wa kadu yaqtulunani hampir nyana da kamu kula hampir kula dibunuh lain lalagaan perjuangan kaula teh tanyakeun coba teh ka kaum anu masih kene iman hiji dua mah coba bejak tanyakeun Kangjeng Nabi Musa gode kepala mantak cek Kangjeng Nabi Harun falatusmit bial ada aduh Musa ulang ngajadikeun bunga ku sebab kaula ka para musuh lamun kadenge urang ribut musuh meureunnan seuri lamun kadenge urang teh galungan meureun musuh teh meureun seseurian ogos ku hari negara Islam jeung negara Islam teh ribut atukan kafir seseurian geus puguh Baghdad hancur geus puguh Turki hancur, puguh Suriah hancur, tambah deui Yaman hancur, kuari Saudi Arabia hampir-hampir. Sakedeung deui perebut jabatan negara Islam keur diacak-acak. Dipilih deui terus Suriah terus-terusan. Geus sabaraha ribu masyarakat nu paeh. Geus puguh di Baghdad. Terus di Yaman. Terus kuari menuju Saudi Arabia, Makkah. Kan kafir seserian Islam jeung Islam ribut seserian nah ieu ge fala tusmit bial ada Musa umat ulah ngajadikeun bunga ka musuh ku sebab gara-gara ieu urang masing damai bae wala taj'alni ma'al qaumi zalimin ulah ngajadikeun anjeun ka kaula ma'al qaumi zalimin serta kaum nu zalim ka ulah dianggap kaula teh ieu babarengan jeung kaum nu zalim ulah nahanan luar biasa andai kata deuk disiksa menta ka Gusti Allah ulah dihijikeun jeung jelema-jelema itu jak ulah mah tetep dakwah teh barang penting terus bae Kangjeng Nabi Musa ngalengis ka Gusti Allah setelah Kangjeng Nabi Musa nyaho karena perjuangan Kangjeng Nabi Harun teh horenganan teu lalawara setelah ku Kangjeng Nabi Musa ditaliti horenganan Kangjeng Nabi Harun teh teu lalagaan dakwah teh pohara pisan ngan dakwahna teu dianggap ku kaumna bahkan hampir dibunuh Kangjeng Nabi Harun teh tidinya dipeluk Kangjeng Nabi Harun ku Kangjeng Nabi Musa kakak hampura kula hampura tuh batur mah mun di urang silih bacok gara-gara sameter tanah silih bacok di urang teluh geus sing kalayang endog sing haliber endog ih Kangjeng Nabi Musa mah baraso teh karena Allah encan nyaho kana alasan-alasanana setelah nyaho kana alasanana ditangkep dipeluk ku Kangjeng Nabi Musa kakahampura Kangjeng Nabi Harun kula mah teu ieu jak kula berjuang teh lain lalagaan ngan kula mah saking kakuatanana bae tah ti dieu lah barometer dakwah memeh ngadakwahan batur dakwahan heula awak sorangan memeh ngawauhkeun ka Allah wauhkeun heula awak urang ka Gusti Allah sorangan memeh ngajakan tahajud ti peuting urang heula tahajud lamun urang ngajakan tahajud ka masyarakat urangna tilok tahajud ngajebian masyarakat dulur penting orang hudang tahajud dulur ulang teh tahajudnya sanajan 2 rakaat nonggeng nyana perut gitu tahajud cek teh